Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui para wargi sareng pribados Kang Nacep dina channel Nacep 3JS. Kumaha para wargi dararamang atuh mugianya sadayana sing aya dina kasehatan lahir sinareng batin. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Dina danget ieu pribados teh sejak mang dongengkeun deui urang teraskeun hanca garapan dongeng Sunda anu kungsi katunda nya sanes kungsi deui lami ieu teh katundana para wargi mugia wargi sadayana keur sangahapunten sagedengeun ti eta pribados ki atuh ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka wargi-wargi sadayana anu satia ngarojong ka pribados kalayan ngantos-ngantos mugia wargi sadayana ulah bendu kalbunya ku pribados oge atuh pribados teh ngahaturan ka Kang Andri nya Kang Yuyus Kang Agus Kang Andi kumbae sakumna anu teu tiasa disebatkeun wiji-wiji kumargi bilih nyangkolong kana waktos mangaitna dina wanci atuh ku kituna urang gerak teraskeun deui ieu kumaha cenah katarasanana carita si Onyel teh ayeuna lebet kana episode anu ka 46 para wargi kumaha cenah katerasan caritana Omat sate acan didangukeun langkung tebih tong hilang di like komen sareng di share atuh wargi anu teu acan ngasubscribe bantos di subscribe nya ayo urang gerak darangukeun wilujeng ngadangukeun. Ge atuh para wargi cenah bah oge teh diuk sila ari sapasang leungeuna rapet dina hareupeun dadana mana teu kungsi lila kasadaranana teh pulih deui ngan atuh meh bareng jeung ngapulihna kasadaran manehanana teh cenah nya waduh reuas kacida wargi sabab katingali kumanehanana murid kanyaahna teh tetela we keur morongkol di hareupeun dirina eta dina kaayaan tatu di jero dasar deui bah oge teh lain jalma sabombrong bah oge atuh mapatkeun deui kalimah cecekelanana mana teu kungsi lila si demplu teh atuh dilengkahan aya meureun wargi kana 7 kali na eta ngalengkahan si demplu teh si demplu atuh anu keur hahargungan sorana lirih teh dumadakan jempe tuluy bae kapiuhan ketih atuh anu tadi mah ngalih harita mah dumadakan jadi eureun Bro udang euy ceuk bah oge manehanana teh bari ngagoyahkeun lalaki anu keur kapiuhan nyaeta si demplu teh aduh Mbah Guru matur nuhun teh lah geuning taroas ngawakna teh Mbah Guru ceuk si demplu kituna teh manehanana bari ngoneal hudang nyaeta teh sakara-kara wargi teu aya tapak-tapakna atuh lain ge muridna Ki Gempal mah ieu teh ari henteu kitu-kitu acan mah Plu ngan teu kudu hariwang deuleu euy sanajan kawedukan Ki Gempal mah ieu teh lain pantar urang-urang tapi teteh lah kamampuhan kamatihan ieu pusaka Ki Jingbungkem teh tinggal guru dewek saeutik gedena atuh moal bisa dianggap remeh deuleu euy atuh engke dina hiji kasempetan urang asakeun deui we bekel keur ilaing teh Plu
bari sakalian we ajian-ajian anu aya di dewek teh urang bikeun kahidepon kitu deui atuh kamampuhan kamatihan tina ieu pusaka kijing bungkem oge urang pedar euy. Ayo ayeuna mah urang ka jero pluk kuat lempang teh ilaing euy ceuk bah oge manehanana teh atuh bari miheulaan cengkat ti dinya. Mangka Pak Guru kiat atuh disieum abdi mah kiat Pak Guru ceuk si Dempluk kitu na teh manehanana bari milu indit nuturkeun kanu jadi guruna. Dina wanci sore eta sore merelek nyeleke kapoe reup atuh wanci kiwari kasilih ku peuting ari kaayaan di imah Ambu Odah jeung Mbah Undil kasampak atuh dina peuting harita teh keur ngarariung. Da geus ilahara nanya warginya kahirupan zaman harita beda tuh jeung zaman ayeuna. Ari baheula mah raket atuh ku dekeutna najan anggang tapi oleh we silih anjangan nyaeta ngajalin tatali mimitran tali silaturahmi teh henteu pegat atuh cenah wargi basa atuh taya anu maha pikeun diucapkeun ku carita atuh catur henteu dipake hese beleke diudalkeunana beda pisan wargi jeung kahirupan zaman ayeuna namanya dalah atuh jirim pahareup-hareup bari diadu beungeut tetela paanggang we dina rasa mah sabab teu saeutik deui ningan boh nu di imah atawa dina riungan jeung papada baturna teh warginya ayeuna mah kalah kamencorongna teh kana HP bae we sedengkeun ari nu dihareupeun beungeut ngajentul teh meh kasarna mah wargi diaku teu diaku eta teh rumah satu rumah saoge lir dianggap tunggul bae ngan teu jadi cogreg sote ku zaman ayeuna mah sabab we aya saruana moal jadi ambek meureun cenah jeung moal jadi kasinggeung sabab atuh saruana wargi lir geus jadi ilahar we dina zaman ayeuna mah. Urang balik deui atuh ayeuna mah urang caritakeun anu keur ngarobrol di imahna Ambu Odah. Kadenge atuh harita teh si Onyel cumarita. Kitu ki euy. Cek uing ya, uing teh dek balik heula ya. Dedengian teh dek balik. Ki euy bener uing teh dek balik heula tuh euy. Sujang. Nah atuh batur rusuhan keun we atuh saminggu deui mah di dieu atuh ambu mah atoh henteu tiiseun malah atuh meuni asa kaincu sorangan we kajang Onyel teh nyaah teh lain babasaan ambu mah jalu padahal mah keun we atuh salse hidup teh euy meh dewek teh bisa nganteurkeun ari engke mah cek Mbah Undil kadenge manehanana teh mairan. Geus sono uing mah euy. Sono pisan ah. Yang gara-gara manggihan si Eyang ki euy. Adek nyarita uing mah yeuh. Cek si Onyel atuh katingali manehanana teh sumanget naker. Leungiteun we geura dewek teh jang euy. Hidup duaan balik mah atuh tiiseun. Ayanganeun masih dur we atuh maneh teh ki euy. Ari teu deui laing mah jang euy. Kadenge atuh wargi Mbah Undil katut anu sejena teh marilu seuri kana jawaban si Onyel.
Hapunten pisan aki amu. Oge ka ceuk. Ceuk Mang Adul manehanana teh atuh bari ngabagikeun paneuteub katiluan. Sanyana mah kuring teh atuh kedah enggal-enggal wangsul ieu teh. Ari kahijina lantaran pancen nyuk truk jujutan pun alo teh nyaeta parantos rengse. Ari kaduana deui ieu teh. Ari wang atuh kan ujandan sepuh di lemur nyaeta atuh ka si mama. Awatos we ku disieum abdi teh. Kalah ka dipasihan pidamaleun. Nyaeta kedah mang marabkeun si Jamrong eta teh sareng-sareng Atuh kadua perkawisna dina salami pribados jeung pun alo nyaeta milu meuting di dieu. Dina wanci poek atuh milu ngiuhan mangsa panas jeung hujana. Lapar atuh teh sirikna disuguhan tuangeun hanaang atuh disodoran cai. Pribados sareng pun alo ngahaturkeun rebu nuhun kana kasayanana. Kalayan mugia ngahapunten oge ieu teh. Tina kaluputan kalepatan kuring duaan. Ari sayatna mah seueur lepatna batan benerna teh amu abah. Ngan bisi hiji waktu kuring atawa pun alo ka dieu paralun we ulah dek disaha-saha nya amu nya abah. Make jeung disaha-saha atoh we atujang euy. Ari dilongokan ku ilaing duaan mah. Ceuk Bah Unil manehanana teh atuh bari ngalepus ngenyot heula ududna. Sumuhun atuh atoh we ari dianjangan mah. Ceuk Darwati kadenge atuh mairan carita ayeuna mah wargi. Ngan nyarita na teh deui bari semu anu tungkul nyaeta jiga anu keur nyumputkeun beureum pipina lira anu karerab teh aku kaera. Atuh kieu euy, uing teh lamun diidinan mah dek balik ayeuna we euy. Ameh teu panas ongko deui di jalana teh emang nya. Bari ngabagikeun paneuteupna atuh ka Mang Adul. Nam wae ari Mang mah nya. Eleuh, duh cik atuh wayah kieu teuing mah jang. Bisa kumahaeun teuing meureun kasebutna engkena teh majarkeun cenah. Ku batur mah amu jeung si Abah meureun ngajurungkeun peuting-peuting. Ceuk Amu Odah kituna teh atuh nyaram. Ari tukung si Lila atuh Bah Unil anu keur ngenyot udud teh kadenge manehanana nyambungan carita Amu Odah. Jalu ari tujuanna supaya henteu kapanasan mah atuh kewe sabada subuh balikna jalu atawa meureun heujanari. Jadi dina nepina teh beurang teh henteu menterang teuing meureun. Ceuk Bah Unil manehanana teh atuh mere ka mandang. Kumaha Mang euy? Ceuk si Onyel harita teh bari melong ka Mang Adul. Nya atuh hade nya tah ari kolot mah tangtuna titih rintih wijaksana dina mere kemandang teh euy. Urang subuh wae ulah dewe lamun si jago konggorongok urang mulang. Ayeuna mah lah urang tarapti we supaya engke teh urang teh henteu ngagieung euy. Ceuk Mang Adul kituna teh atuh nyaluyuan kana kamandang Bah Unil. Ari geus kitu mah atuh ngarobrol teh dituluykeun deui. Dak deui atuh cumararita cenah nya ngarobrol ngan teu pati lila kituna teh nungtut atuh mimiti nama Darwati anu miheulan asup ka enggon teh nyaeta pikeun leleson. Dituturkeun atuh ku Amu Odah anu pamustulunganana teh nyaeta Bah Unil ngan ari manehanana mah henteu ingkah cenah ti eta tempat sabab atuh namplokeun ka sono we ka si Onyel jeung ka Mang Adul nyaeta anu arek marulang. Sok malah deui wargi ari Bah Unil mah milu sare di tengah imah.
Heuleut sawatara waktu kiwari wanci geus janari leutik si jago mimiti kadenge kikipli kejangjang lak sorak kongkorongokna nyaeta lir ngageuingkeun dunungan atuh bari ngajakan hayu mulang atuh kapilemuran urang balik ngabring ka tepi swiri aya meureun kana 3 kalina si jago kongkorongok teh kulisik atuh si onyel lilir manehanana lalaunan cengkat hudang tuluy atuh ngageuingkeun ka Mang Adul Mang hudang euy hayu urang balik euy nama dunya cek Mang Adul manehanana teh bari nguliat kalaku kuliatan maneh mamang euy ayo atuh euy kituna teh atuh si onyel bari ngagoyah-goyah Mang Adul teh sirik nama sarung Mang Adul teh dibabanyeng wargi dibabanyeng atuh ku si onyel atuh eleh deet Mang Adul teh tunduh-tunduh oge jadi gek bae manehanana teh diuk nyaeta ngumpulkeun heula pangacianana katingali atuh jalma anu lulungu mah melongna teh melong kosong bari gudagi deuk maneh mah jiga si jalak hayam Mang Dodi euy mangsa kasih jajaling si banget jung hayang sadar mah lain gigi deug aing mah atawa hayang digerean ceuli meureun maneh mah Mang euy ceuk si onyel adenge atuh manehanana teh ngarurusuh ka Mang Adul lain mah baku ari kertas kana sagala rupa teh lah heula atuh dek si beungeut heula nya ceuk Mang Adul manehanana teh bari jung bae atuh ini sajaroning atuh Mang Adul jeung si onyel ngarobrol tadi Bah Undil oge manehanana teh asa kahudangkeun meureun nya sabab harita Bah Undil teh katingali manehanana hudang tuluy gek bae atuh manehanana teh diuk dek mulang ayeuna hidup teh jang heuh kieu euy sangeuk panas teuing mah kena teh di jalan menterang mulang beurang mah hoream ceuk si onyel kituna teh atuh bari naraptikeun gemolanana atuh sok sing saralamet di jalan ajang euy ari si jago dek dibawa atawa dek ditunda di dieu bae atuh dibawa kieu euy eta mah batur kuring dek dikelek we euy tapoho atuh teu nyieun heula kisah tadi beurang teh euy atuh nyel kadenge atuh Mang Adul teh nu balik si beungeut eta ngajakan ka si onyel Aki parantosku gah geuning hapunten Aki kagandengan panginten ku disim abdinya belagug maneh mah Mang euy lain panginten atuh ari kitu mah nya pasti we kadenge atuh pan si aki-aki teh yeuh sarena di dieu tah cek si onyel manehanana teh bari cengkat nyaeta agat atuh dek balik ke teh henteu jang teu kagandengan geus mangsana we atuh hudang mah nam atuh ari keukeuh mah dek marulang urang jajab we tepikeun ka wates lemur yuk ceuk Bah Undil manehanana teh atuh bari milu cengkat bring atuh 3 urang lalaki teh arinit kaluar ti imah ngan teu joal kebat sabab katingali Bah Undil katuh Mang Adul teh ngaharurungkeun heula obor sabat kitu si onyel mah tetela mipir heula ka pipir imah nyaeta ari maksudna mah dek nyelek si jago anu eukeun nyengcelek mana atuh geus kitu lat bae 3 urang teh arinit ninggalkeun imah ambu odah Dina mangsa geus tepi ka wates lemur Bah Undil mah atuh ngarandag heula manehanana teh eureun atuh Mang Adul katut si onyel pamitan deui ka Bah Undil
Samangsana tugas beres sasalaman. Dua urang teh kebat bae laleumpang mapai jalan satapak anu rada nanjak. Ngan harita mah jalan mulang na teh henteu ka jalan leuweung. Sakumaha anu manehanana panginditan teh maklum. Dina kaayaan peuting poe ngongkleng buta rajin mawargi kalintang pibah laeunana lamun ngaliwat ka leuweung teh nyaeta atuh masih keneh rea satogala. Kebatna dua urang lalaki anu lumampah baralik nyaeta dek ngajugjug ka Kerta Onod dina sakira wanci haneut moyan atuh Mang Adul jeung si Onyel teh kacaturkeun geus nepi ka wates lembur Kerta Onod. Ngan ngahaja deui jalana teh mipir mapaya kebon. Ari maksudna mah susuganan we kabeneran aya Eyang Nurjati keur di kebon. Aya meureun kana sakirana salawe tumbak kaliwat. Katingali atuh cenah wargi. Di saung teh aya saurang lalaki kolot anu keur diuk bari ngalintingkeun udud daun kawungna. Tetela eta teh jirim lalaki kolot teh nyaeta Eyang Nurjati anu geus henteu sabar we hayang geura dipanggihan ku Mang Adul katut si Onyel. Eyang! Kadenge atuh sora si Onyel ngajerewet bakating ku sono we ka Eyang Nurjati. Ret Eyang Nurjati teh atuh ngareret kana sumber sora. Mana breh teh? Atuh tetela we eta teh si Onyel jeung Mang Adul. Sisirikna Eyang Nurjati teh atuh gasik cengkat nangtung. Mana geus deukeut sorok bae Mang Adul salam ka Eyang Nurjati. Teh sirikna mah manirengku we hampir nyuu. Bari negerakeun Cipanon ka sono kanu jadi guru. Nu tetela geus dianggap kolotna pituin. Pon kitu deui atuh cenanya si Onyel oge. Cag si jago teh atuh diecageun tuluy manehanana salam. Bari adekeun atuh kana tarang nyaeta suntangan. Bari jigrah kituna teh bungah naker. Acape balas leumpang jauh mah liret aya tapak-tapak nah we wargi. Sanajan ari kesang maluut leet oge heuh awahing ku bungahna cenanya. Bisa panggijeng Eyang Nurjati eta dua urang lalaki teh jigah anu teu ngarasakeun saeutik oge kacape. Mama, dah mang. Cek Mang Adul, kadenge manehanana nanya ka Eyang Nurjati. Sehat Dul, kumaha ilaing duaan jalageur jalu. Cek Eyang Nurjati, manehanana teh atuh malik nanya. Pangeso Eyang. Eyang, duh euy, uing mah titi heula inget wae ka maneh teh Eyang euy. Mata hayang balik we euy. Cek si Onyel manehanana teh bari teh silik nama atuh teh daek cicing we jigrah awahing ku bunga. Sarua we jalu. Pon kitu deui Eyang oge atuh sono jeung hariwang deui. Tir anu ngajungjurigan eta teh taya panyinglarna. Bagia we ayeuna mah hidup duaan teh geus marulang. Nama ayeuna mah urang balik ka imah. Urang ngobrolna di imah we bari ilaing teh meureun ngareureuhkeun heula kacapena teh di imah jalu. Cek Eyang Nurjati gasik ngajak balik. Bari tekung si Lila atuh manehanana teh ngaleos bae ngajingjing pacul. Sedangkeun ari Mang Adul jeung si Onyel anu geus sono atuh dahar ngariung jeung Eyang Nurjati. Manehna duaan teh atuh hidang ngabagi pancen. Ari Mang Adul mah harita mipit pucuk sampe jeung nekukan simeut bedog bari balik. Sedangkeun ari si Onyel atuh nu ngelek si jago tetelah. Manehanana mah mipitan cengek nyaeta jeung tomat tina jang jalaneun anu kaliwatan ku manehanana.
Ari kaayaan di imah Eyang Nurjati sakitu hegarana diburuan atuh sirenge keur ngoreh. Sedangkeun atuh ari si Jamrong mah keur pelesir harita teh di pipir imah anu meh kabenaran harita teh jukutna teh meuni harejo. Mangsa atuh datang Eyang Nurjati kairing ku Mang Adul katut si Onyil. Eta si Jamrong teh dumadakan manehanana rancingeus. Tete lah wargi sakadang me teh wawuheun keneh we kanu jadi dununganana mah. Celeng atuh sakadang me teh aceleng-acelengan nyampeurkeun ka Mang Adul tuluy bae ngagalekan lelendean. Lamun di jelema mah meureuh nya nemongkeun ka sono we lawas teu panggih. Sedangkeun atuh ari sirenge nyaeta anu keur ngoreh keketok bari tangah. Kituna teh manehanana apal ka musuh gerotna nyaeta si Jago. Atuh harita anu keur dikelek ku si Onye. Kulantaran sirenge jeung si Jago mah henteu bisa akur wargi. Kangaranan dua sakadang hayam jago. Nya weh atuh mangsa harita si Jago mah henteu joal diaburkeun. Teu diaburkeun sakumaha biasana tapi si Jago mah blus bae atuh ku si Onyel teh. Ya kurungan kana carangka nyaeta diteuneun di hareupeun tepas imah. Kade jang euy. Bisi diadu, yap teuneun heula da si Jagona. Ka dieu jang. Kadenge atuh Eyang Nurjati teh nyaeta gek manehanana teh tuluy diuk. Nyaeta diukna teh ditepas, bari sila tutug meuninya se. Nyambat si Onyel jeung Mang Adul pelenyun atuh manehanana teh ngenyot ududna. Kalacat gek Mang Adul jeung si Onyel atuh naek ka tepas. Tuluy bae milu diuk. Cur atuh cai teh dicician tuluy leguk bae diinum ku si Onyel. Alah euy, karasahan aangna mah ayeuna ningan Eyang. Aduh. Ceuk si Onyel manehanana teh atuh bari ngecageunna gelasna. Ya heueuh atuh Jalu. Kangaranan geus leumpang jauh. Ngan mangka de ulah dumehana aang mungpang meungpeung aya cai. Tuluy bae atuh hidup teh nginum kamalinaan. Kade sagala rupa teh ulah kaleulewihi. Lain ulah diinumna cai teh. Tapi bisi atuh aya mamalana anu teu hate alatan sifat nafsu anu ditembongkeun ku kalakuan urang Jalu. Nyaeta sok kaleulewihi. Heueuh Eyang euy, moal ah. Uing loba teuing nginum atuh bisi kaburu seubeu euy. Hayang ngaliwat ieu teh euy, lapar lah. Sasarap heula euy tadi teh di jalan. Oh naon mang eta teh buah naon mang euy? Anu eta teh ning buah kersen nya. Tah heueuh ku buah kersen unggul teh seubeu euy. Di lapar ayeuna teh lah. Ceuk si Onyel manehanana teh atuh bari nepakanna beuteungna. Sumuhun Eyang. Pami di Widian mah atuh pribados teh bade mangliwatkeun heula ieu teh. Ceuk Mang Adul manehanana teh mairan carita. Pek bae dek ngaliwat mah geunya. Tah bari sakalian dul hayam danten pamere Jang Dodi itu di kolong peuncit we. Peuncit lah ku ilaing. Ari teu cara rape mah. Ceuk Eyang Nurjati manehanana teh bari lenga-lengo atuh ka kolong imah. Ari maksudna mah dek nempoan sakadang hayam. Sumuhun Eyang. Ke sagedap atunya. Ceuk Mang Adul manehanana teh bari amitan ka Eyang Nurjati. Anu maksudna mah nyaeta dek ngaliwat. Bari tuluy atuh manehanana teh cenah maksudna teh dek meunjit hayam. Mangka nih ari hayam kampung danten mah wargi lamun digoreng teuh matak pedonya. Pedo pisan eta teh. Sedangkeun atuh si Onyel harita manehanana mah hideng bae we blus ka dapur nyaeta nyieun sambal. Cengek sarupaning sambaleun teh anu meunang tadi mipit di jalan tuluy bae ku manehanana disambalkeun.
tunda lalakon anu eukeur ngaliwet pergi. Ayeuna atuh urang samper heula carita Bah Bewok. Si Roheng gatut si Komed anu eukeur ngarobrol we moe hayam. Maklum, pangaranan jalma anu gawena teh saukur dagang tanaga purahna dasa jeung wisaya ku jalan kasar. Mana atuh can aya anu nitah mah gawena teh kitu we ukur ngadu hayam we sapoboena teh. Keur mah deui manehanana teh karesepna pisan kana ngadu hayam teh cenah wargi. Kilanceuk, alus tah hayam teh, di mana eta ningan anyar deui? Kadenge atuh si Roheng nanya ka Bah Bewok. Ya, atuh dewek bah, mau ngurus hayam jore-jore dulu. Kagok miarana euy, wirang atuh tandang teh euy. Ceuk Bah Bewok, itu nate atuh ditungtungan ku nya kakak. Ari si Komed mah mangsa harita henteu nemalan katingali we paromana teh kalah ka jigah anu mesem. Kitu so teh lantaran hayam anyarna Bah Bewok teh wargi ladang nukeurkeun hayam ka nyaahna si Komed ka Mang Ajo. Ari pikeun Bah Bewok mah jelas atunya eta teh mangrupa hiji kabungahan lantaran boga hayam anyar. Sedengkeun deui ari keur si Komed mah tetela eta kajadian teh lir musibah weh lantaran atuh dihenteu-henteu ge hayam manehna nu ditukeurkeunana. Cag sakitu heula para wargi lalakon si Onyel episode ke-40 sanes waktos urang teraskeun deui sate acan pribados amit mundur amit mungkur. Pribadosna da dihapunten tina samudaya kaluputan kalepatan bilih aya langkung saur bahe carek ti caletotna omong mugia wargi sadayana kersa ngamaklum. Pribados oge ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan wire wargi sadayana parantos satya ngarojo ngadukung oge atuh ngantos-ngantos cenanya ye katarasanana carita si Onyel tong hilap warginya di like, komen sareng di share. Sakitu bae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.